saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saudaraku, dikala kita rindu kepada Allah ya. Ieu repot ya. Mun aya yang balik deui suaranya kudu udut. Ya, sok. Lawas teu nyin konten euy. Nyin konten naon ya? Euy, aing ge. Penting urang geus keur muter-muter bae ya nangan ide. Ini ide naon konten aya ayeuna. Kira-kira. Hi, Coki. Ini suarana kitu, Coki. Jeduk. Unik. Mang. Cuangki dia. Dia. Anjang enaon. Itu suara apa? Atuh suara sajang. Gening kawas salon. Atuh suara mah naon bae aya. Kadi cari. Aslina eta teh. Aya nyebut asli mah. Beneran eta teh suara apa? Tuh, ari itu suara apa? Suara naon? Itu alat nage. Unik nih suarana. Lah, unik naon. Ieu mah jang hiburan bae ngaran. Kahibur gageus kolot urang. Kelak. Yuk kenalan heula. Ngaranna siapa? Ari ngaran masih Suri. Tapi baru dak masuk manggilna Abah. Berarti kami manggil Abah bae ya? Abah bae. Abah tipe di mana, Bah? Abah aslina. teh aslina mah tiba. Oh, Bandung. Tebihnya Eta Jasun. Jawa Sunda. perapatan Arab ngulonnya. Lain, Prancis. Oh, Prancis. Perapatan Ciamis. Oh. Abah ge pernah ke Prancis atuh. Pernah, Perapatan ya. Ciamis mah. Dagang puyem kalain. Bulung. Apa? Kumaha cerita kumaha. Tapi suara ante. Ari Abah bisa sorangan bae, Pak? Tadi kitu unik. Ih. Nu sajen bisa. Ari suara mah dan memang Abah mah jelemana resep euy. Jadi ari kira-kira wantun harga meureun Abah rek dikaluar. Suara-suara nu aduh rada anti. Urang tiba heula hayang asup TV. Kurang kesabatan atuh. Rek mah 20.000. Setelah penglaris lah eta tang cuangki. Kala-kala Penglaris. berarti ngan sasuara atuh kieu mah. sok gampang. suara naon? Transfer. Oke? Oke lah. Berarti yang suara non ya. Sok naon bae nu bisa enak. Suara hewan-hewan bisa. Anu 20 mas suara budak letik Asep. Anu 20.000 mas suaranya budak letik. Ya mudak leutik minta jajang kumaha bisa? Ya bisa tuh. Ci. Ayang jajan cuangki. Gitu. 20.000 eta. Iya. Aduh, kumaha nya? Sok, anu 100 100.000 mah kayak suaranya bisa tilu hewan. Pokoknya berek tilu lah. Mantap. Aduh. Oh bener. Udut kudu nama ya. Men udut naon udut? Udut mah suara manuk paling ge. Manuk lah. Sok. Bari udut sok lah. Berarti manuk lah heuh. Heeh, manuk bae. Manuk ge. Manuk mah kudu nganggo alat bantu. Ieu teh alok keneh wa. Iya. Sok. Tah, tapi Lamun- Samsu. Lamun aya cewek liwat, kumaha eta manukna hoitana? Tah, eta mun aya cewek mah Keren. jadi ngaliut gitu. Waduh, kopian di. Ngopi lah sok lah. Mun kopi jadi naon, Bah? Jadi naon tak kopi teh? Ay, kopi mah jadi suaranya jadi aki-aki ya. Aduh, iya repot ya. Mun aya yang balik deui
suaranya kudu udut. Ya sok udut aya. Atuh Bisa yang iya ya ta anu ieu. geus kieu bae ya. Mah tabeh nya sok. Mun ieu mah ge bisa suaranya bisa rubah. Parek masuk ka leungitan bae puguh. Tiga kabogoh. Tanya bang kaning. Jadi kieu suarana. Aing mah rugi yo. Ganti bae itu rokok iya tuh. Biong ya teh. Ya mah juga rokok. Ini baholan moran. Goning tanya kieu suarana. Ayo kumaha yo. Ya Bisa balik kita henteu. Aduh. Balik deui ku ieu mah ya. Apa ya iya balen ku ieu mah lo. Oh ya mah. Oh yakin. Ning beda deui bah suarana. Yakin ya mah pas ya mah. Ya mah minumanna jelema anu naon ngaranna? Kudu dhuwur geuning. Oh, ya mah ya. Jagung ipis, Jagung ipis. triplek meureun. Lain. Kira. Super cing aja super euy. Super. Dok, Cuma beda dia. beda deui meureun. Beda ya mah. Nah, ieu korekna ya. Rada halus juga namanya. Gua jadi mamah muda. Saudaraku, dikala kita rindu kepada Allah ya, rajin-rajinlah sholat. Agim? Jadi agim sih super mah. Aduh, jadi gini ya, teh jadi bingung ini super jadinya kok suaranya gini rupanya. Aduh, bahaya ini. Aduh, minta pencerahan atuh ieu, Aduh, Ieu baturan badan. urang jarang bawa kumaha atuh ieu? Coba kalau Anda jomblo ya, aduh rajin-rajin sholat malam saudaraku. Karena dengan sholat malam kita langsung minta kepada Allah, betul tidak? Betul. Tapi dah boro-boro salat malam baturan urang mah malolor bae. Aduh, Kalau Anda suka sholat malam, berarti dekat sama Tuhan, betul? Kenapa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu didekatkan apa yang kita inginkan, betul? Kenapa? betul. Karena dalam Al-Qur'annya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jut eta mah euy. Bae anak-anak abah umur sabaraha? Abah teh keur zaman penjajahan geus aya. Umur sabaraha tuh ayeuna? Karena urang ulang tahun bae 75 ieu merdeka. Pokona mah lahir tahun 72 bae. Berarti gue tuh keur kemerdekaan aya keur Bung Karno. Aya kemerdekaan tahun 45, urang lahir 72. Bingungnya. Ya aduh, Tapi orang ingat karena suarana Bung Karno ya. bisa aku mah nya. Bukan proklamator proklamator orang ingat ya. Sampai ayeuna orang inget bae eta ka Bung Karno Gusti ya Allah. Bapak proklamator ya. Oh, semangat dan lantang. Oke ya gitu ya. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia mewakili rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengisi kemerdekaan yang lebih baik dan maju terus. Wah, Gitu? itu suaranya Persis pisan mah. pisan. Hanya di masalah persis jeung teu nama Mirip lah, mirip gitu Ya, ya. setikna mirip. Lain ngomong-ngomong, euy, tapi jadikan artis tak kumaha ieu. Ulah tiba heula euy yang asup TV. Mah ieu keur bingung ya nyen konten naon kami teh ieu. Pacai project apa tuh? Oh, Pacai Project. Aduh apa nemen urang kudu hayang asup ka diha. Ya ayo tuh. Ah, sakit. Yo budak urang budak unggal poe. Nananyakeun cenah Pacai Project. Aing kumaha cek urang euy. Aing hayang asup bener eta. Tapi orang nyen konten tentang suara-suara we nya. Oke lah, tenanaeun. Ayeuna Tapi urang bakal asup naon ngaranna YouTube anu ngaranna. YouTube jadi YouTuber. Oh, bener. Juga si Ata ya budak.
Ya Panjalu. Si Ata budak Panjalu nyawa teh. Atau beledek kita mah meureun. Budak Anu Panjalu. make bando teh ya. Eta asli orang Panjalu eta. Anjay. Di atas. Bisa kan hewan oge, Wah? Ayam tah. Ayam kita ayam. Ayam. Gog dah lain. Gogok kan bener gogok. Gok ya. Kirik mun dia mah. Ai kirik meleutik suarana. Nah, kiri kita di balai dong, cita dah. Datang indung. Kirik ya. Heeh, Gogok eta. kita teh. Tapi kadang budak ceurik, Wak. Heuh? Tah, eta budak ceurik. Oh, baik. Eta. Ayo ngomong-ngomong. Geuning. Ieu bener tante rek asup YouTube ieu. Nah, soalnya bisa suara nambah heula di tes heula di dia casting lah istilah nama. Oke. Urang dah urang teu boga rebabna di imah. Belajar. Iyo, aku iyo cuk urang. Geuning jadi. Yo. Nyaut teu. Ngobrol-ngobrol aya nu Tak sare. lain maksudnya aya nu nyoting tah eueuh. Iya mah keur Oh ngobrol coba heula, ngobrol. Oke, Casting. Tes mah di tes. Tes Tenan sama. tenan oke lah. Kayak kurang kerbini lah ya. Nah ditulis engke. Zaman ayeuna mah Presiden Soekarno anak-anak orang masih ingat suarana si eta Ibu Megawati geuning. Cuma bisa. Serius bisa asli nah. Kita sebagai bangsa yang besar akan maju terus melalui PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan bukan partai yang kecil, saudaraku. Nah kayak mengkonon ya bahasanya ya. Yang menang ning Cirebon ya bahasanya kudu Cirebon lah. Iya bener ya. Ya iyalah. Buka pemajikan. Istri. Oh boga. Ceweknya apa? Ah cerewetnya dugi lamun geus keur ngambek ya. Ya, cina siulang aja dong, guys ya. Di kawe, cina badak, cina. Dan saya teh marah bantai kuku beas, di kejo, cina. Lain kukul hus ya teh, cina. Wirid kudu, ngejo kudu. Cina. Aduh, urang mun pun ibu balik puyeng, kasih puyeng. Ini lah kabeh kitu meureun nya. Istri mah. Cerewetna Gusti Allah. Urang datang lain disambut ku cai kopi Di gitu. kopi apa cai herang ya? Oh, cina eta. Laan sendal, asup. Cina, jor katu mandi jor, cina. Bari, yang mana cina. Oh, kopi di sorangan. Cina. Aduh, cek urang ieu kumaha cek urang ieu pemajikan. Oh, hakan nya. Oh, curang. Ada cina. Oh, mulai sirak, si berak babaduk cina teh. Oh, kokorek cina sorangan, cina. Ada salu. Nah, kok orang salu itu ngerti wah. Ai sing goreng tas debaan meureun. Oh, kasur. Aduh. Budak aing Mana kitu? budak aing mikirana. Gila eta. Awet kolotnya ieu. Awet kolot. Bisa wae si Asep jadi. Aduh. Berarti ya urang kudu menang 80.000 ya. Oh, keluarkan suara naon wae heula. Suara hayam cenah bisa hayam? Kan tadi enggeus. Geus. Ayeuna hayam di buburu kuah gogog. Oh, buruku gogok. Ayam api. Udah ada cerita nanti. Hayam di buburu gitu. Orang mah deh resep ieu geuning yang resep kana film sembaranya waktu. Film sembara. Nya sembara manu mesti di Gunung Merapi teh. Heeh geuning. Eta tuh bubur mah tang nu kitu mah legenda eta mah pernah viral lah zaman Orang ingat suara si Farida euy. Kakang Sembarang, jangan tinggalkan aku, Kakang. Itu suara eta jeung mengiang beuna ceuli eta urang geus keur leutik keur angon heuh. Sok nyangklong ieu geuning radio. Farida, aku tidak akan pernah meninggalkanmu Farida. Tapi Kakang, aku takut. Eta teh keur mesra-mesrana kitu datang nih di pelet teh geuning. pelet teh si pelet.
mati di tanganku. Makanya jen, aduh, kurang tegang-tegang, maksudnya aku ngadengikeun si Sembara gitu, jeung Farida mau mulai ari teh mah kayaknya bobogohan meureun cek urang mah bebenean heuh. Kata si Mak Lampir ngaganggu. Untung aya Ki Ageng Prayogo datang. Ari, Kang Prayogonya. Mak Lampir, sebelum kamu membunuh muridku, rasakan mati rasuliku. Eta cek si Cambuk, yo cambuk. guruna Sembara. Heeh, guruna si Sembara gitu. Baiklah kakek, aku akan pergi dari sini kakek. Teh hibar tuh si Sembara hibar. Si Farida ada pohon meureun heuh ditinggalkeun. Corik atuh. Terbalik gitu Sembara. Kenapa tinggalkan aku? Aduh ya Allah eta. Tah urang Itu eta mah abi ge resep keur mah. Abi teh masih sakieu meureunnya urang sok nonton TV geuning ka imah keluarga masih aya nu boga hiji, cina lawang narongong kitu sok nonton film eta mah tuh resep geus. Resep pokona mah abi ge masih sakieu meureun. Heeh tah. Abang meureun geus. Geus buluan ya, Bay. Cerita. Bulan nih, boy. Ngarokok ke sih, Ya kitu bae nih kok. semangat aja. Nginum deh. Iya, mereka. Heeh. Tah ini mah normal deui euy. Normal deui. Enak abah teh geus selawas ngejualan cuangki. Anak itu tahun meureun. Tahun eta. Lu kitu bae lajang urang kitu heula. Lah apa? Nah ini. Naon arana? Cuangki wungkul bisa naon gitu mijit apa bisa naon? Kosok Ya gitu. memang ai masalah mijit ya nyong bisa lah. Nyong biungnya wong Jawa ya bisa mijit. Dia pernah gitu di mana bae? Akeh nyong ding kieu Tegal Gubuk wis ngalami, terus ning ieu Blendung, Gesik, ya wis ngalami. Wedi udah. Kalau wedi, Bundar sok bundar, ya bundar itu bisa. lumayan ya sampingan. Ya, nyong orang narket sih ya. Serius bisa mijit. Nyari cobaan ya. Ya, ya. Jangan nyari awak tuh Kira teh. waktu set. Nyari cobaan. Nyari Duh, iya, kabeh iya. nyari awak. Sok nyari cobaan cenah ya training ah. Ya, Di casting pijit. Dites. ya totok karena totok bagian saraf kepala ya. Nah, kayak gini kan ya. Nah, ki jujur ki lara beli. Nyeri. Nyeri. Nah, dia Ngomong, totok nyeri, bagian jantung. Beli. Ya, lara. Mana? Oke. Ya mani. Dia saraf perut. Tenggorokan perut masuk lagi. Jadi nak suaranya pengen kayak apa? Ya gini. Apa nak lagi adanya Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badan kayak Biasa di Mekah ngir si kabilang. itu ada untuk usmus wong kaki-kaki sing adan. Ayo akbar. Kan orang kepenak, dah sing enom ngapain? Sing enom ya padahal. Nah, lumayan. Berarti terus anak terus loba lah gitu nusok mijit sambil mijit oke. Ki energi Pasien, panas ki, energi panas bukan orang goro-goro ki panas temenan ki. Bismillahirrahmanirrahim sang ratu mutu tibanya mengabani mulu segoro niro segoro kini langit niro langit kini. Ya bok, panas. Panas bok. Asli panas. Orang goro-goro. Bisa aku bela. Ya Sep ya, engko nek kira-kira Enggak sih di hubungan ya. Iya. Kayak sekalian konten, kayak sekalian pijit lah ya. Wah boleh orang Double, apa. bayarannya double. Tapi kayak transfer disoting temenan apa beli rugi kayak nyong daripada viral nyolong sepatu, viral nyolong celana, nyolong cawet lah. Kok yang orang gendang-gendang ya? pakai mahugi meureun cawatna. Iya deh, ngajar. Ah jam pirak ya, wis sepan dagang lah. Bisa ngider deui mah. Batu